Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ihdaru ta'ami jeung anapon ari ngasongkeun susuguh palahu mangka eta tetep pikeun ihdor adabu homsatin ari pirang-pirang tata krama 5. Nalika tamu tos lebet ka bumi urang maka tugas pribumi nyodoran susuguh aya tata kramana itu nyuguhan teh nya. Sami dina Islam mah diatur nepi ka nyuguhan ogenan. Al awalu nomor kahijina ta'jilu ta'ame eta ngagancangkeun dahareun. Tong waka diajakan ngobrol tamu teh suguhan heula. Sanajan tamu na teh wios lah teu ngarepotkeun cenah. Eta basa-basi wungkul. Kitunya. Jadi bahasana wios teh keng ngarepotkeun cenah. Ai geus di pan kopina diaruyup ieu. Eta teh moal diarantep gitu. Gitu. Jadi buru-buru teh tata krama. Padalika mangkari tu tajil min ikrami dofeta tina ngamulyakeun tamu. Termasuk ngamulyakeun tamu teh buru-buru disuguhan. Sepan sok aya urang ke kantos meureunannya nganjang kalah ajak ngobrol hani ngaler ngidul. Gitu tah teu ingeteun duka teu ingeteun nu katubogaeun susuguh eta teh nya. Da sapira ku icai-icai pan sok aya di rumah teh gitu. Jadi buru-buru memehna naon teh suguhan heula. Wa qad qala nyata ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sahajal kana bukti si iman yu'minu eta iman si iman billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir pal yukrim maka ngamulyakeun si iman dhaifau katamuna si iman. Jadi nyuguhan tamu teh sangkutana jeung iman ka Allah jeung kana poe akhir. Atuh nu datang ka imah urang teh eta teh jurungan ti Allah. Sanes kahoyong tamuna. Gitu. Da saur Allah poe ayeuna rizki maneh teh di imah si B jig teang. Kitu Allah teh mentak nu iman ka Allah tasok mulyakeun. Jadi ieu tamu teh jurungan ti saha? Ti Allah rek nantuh rek neang rizki di imah urang. Rizkina teh poe eta di bumi urang. Atuh urang geus iman ka Allah ieu teh jurungan Allah. Beres atos. Lah cenah si eta deui datang teh bosen. Ulah nyobat kitu. Wal yaumil akhir nu iman kana poe akhir ieu teh nyuguhan teh diganjar ku Allah jang bekeleusukan di akhirat. Kitu teu lalawora gitu datang tamu teh mentak urang tong hariwang digentosan ku Allah kegenan. Kitu eta jadi pibekleun isukan jadi ganjaran ku yukrim doefah teh nya kumaha ngamulyakeunana. Nah jadi nyangkut pautna sareng iman ka Allah jeung iman kana poe berarti dugi ka akhirat masalah suguhan tamu teh. Wa mahadoro maka samangsa hadir salaksaruna tamu nu loba. Wa goba jeung can datang sawahidun saurang. Awisna eta 2 urang. Tamu teh rek datang 10 urang ngan kakara datang 8 urang. Suguhan ulah waka. Kitu tah. Wa tahoru jeung ngahirkeun itu aksarun anil wakti tina waktu al maud anu dijanjikeun kudu namah datang teh jam 8 geus kumpul si eta mah can datang tiluan deui geus dijanjikeun padahal mah tak ari uleman ora sok ngaret urang mah. Jam 8 daratang jam 8.
atau acara beki berang itu teteh jadi can tata krama nu sok kaberangan kena ulama-ulama tanya gitu. Jadi acara jam 8 urang memehna kudu geus hadir jam setengah 8 amih bungaheun eta pribumina ogenan kapanan. Pahakul hadirin mangkari hak anu hadir kabeh pitajili dina ngaburu-buru nyuguhan aula leuwih utama min haqqi ulaik tinimang hak eta jalma-jalma pitahe dina ngahirkeun. Sok we suguhan nu geus datang. Suguh nu aya sok kaluarkeun. Jang nu kakara 8 urang geuningan. Sok we suguhkeun. Gitu suguhan pokona mah. Ila angin ngan di istisna kadaya ayakuna yen bukti satahiru anu terakhir pakir atau zaman nu pakir kalau tuh cenah si anu ning can teu bareng nah duka tadi mah can datang eta nu terakhir teh nu pakir tong waka disuguhan nu area di dinya pan kurang tos ka uning eta jaman teh zamana nu bakal datang terakhir teh jalma pakir atuh nu 8 tong dinaon tong waka disuguhan gitu tanya ayan kasir atawa peupeus naon kolbuhu hatena itu si tahir bidalika ku itu dicaritakeun. Duh cenah lamun kuring nyuguhan enak kanu 8 kanu itu pasti ngarasa kecewa gitunya. Dahareun geus diacak ku nu sejen pasti kecewaeun lah sabab eta jama rada aya pangkatan upamana. Moal daekeun urut batur kieu mah cenah mentak pala basa mangke teu naon pitahe dina ngahirkeun. Kek we geus daratang tanuduan teh nu pakir atawa nu jadi pejabat. Jadi udah 8 teh kala ngaharulang we nya. Keun bae da kitu tata kramana. Nah, jadi pelebah ngalaguana 2 jam deui nya. Ngilih acara nu pake teh datang. Aila meeting mah urang gaduh kebijakan kapanan. Ngan dina tata krama lamun nu terakhir datang teh jalmi pakir atawa yan kasiro kolbuh kayak nyuguhan mah diakhirkeun bae. Sok ajakan ngobrol heula ngarel ngidul. Gitu. Jadi pitahiri wa ahadil maknayain jeung salah siji 2 nu ditangtukeun. Piqoli di daun Allah taala hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al mukramin. Salah siji tina 2 makna teh maknayen tina 2 makna. Nah datang ka anjeun cerita tamu Nabi Ibrahim anu dimaruliakeun. Neta 4 malaikat teh geuningan Kang. Kisahna teh. Padahal malaikat teh. Nabi Ibrahim teu kagok nyuguhan agenan. Sanes mencit hayam sanes nu langsung mencit anak sapi nu gaji atuh. Mukromin inahum sanyana mukromin ukromu dimuliakeun itu jalma-jalma bitajli to'amiku ngagancangkeun nyuguhan ilaihim ka itu jalma-jalma dala nuduhkeun alaihi kana ikawal naon qauluna daun Allah taala pama labisa mangka teu lila anjayen sumping Ibrahim biijlin hanidin ku daging sapi anu meunang nyate. Jadi telami begitu sumping tamu tepuh papih kemana daek entak ka bojona nyai buru tah cenah tewak sapi pencit buru-buru diasakan langsung Kang. Jadi pamal bisa teuli langantosan agenan. Bakatku ngamuliakeun tamu tah. Wa qalu jeung dauhan Allah parogo sumping ila alihi ka keluarga Nabi Ibrahim. Pajam mangka sumping bijlin saminin
kalayan anak sapi anu lintuh tos di sate teh. Jadi tos sapi guling gitunya sanes di keuretan salit-salit. Itu da bubuhan Nabi tuh eta mah nya. Tak masak nugget teu kawas urang ningan. Wah, urang mah datang tong masjid sapi mah. Meureunna datang jam 8 dahana ge magrib ke. Papih peurari we sagala rupa. Nabi Ibrahim mah beres tereh tapa mah teu lami. Bakat ku ngamuliakeun tamu Nabi Ibrahim tak disebutna ge Abu Doib kapanannya. Gitu Nabi Ibrahim. Jadi dina segi masian tuangan jeung nyuguhan teh teu kagok Nabi Ibrahim. Urang ogenan atuh kudu nurutan kapanan anit tabi millata Ibrahim eta. Nu dianggo syariat sapalina ku urang ayeuna. Waraugonu jeung ari lapad raugon parogo teh adah boe ta init. Bisuratin kalian gancang. Jadi parogo lahli langsung Nabi Ibrahim ka bojona nyai buru-buru ieu. Kitu tah henteu salese. Wakila jeung dicaritakeun pi hofiatin dina sasamaran. Jadi teu uningan sasaha lah. Wakila jeung dicaritakeun jaa datang Nabi Ibrahim bipahdin kalayan nyandak pingping min lahmin tina daging. Tatin tos asak tos karinuang atuh. Wa inna masuma jeung pasina di ngaranan ijlan kana lapan ijlan. Tak ijlan kana lapan ijlan lianu kasanyana itu Nabi Ibrahim ajala eta ngagancangkeun hukana itu ijlan walam yalbis jeung teu lami. Jadi bi ijlin samin langsung teu lami sumping eta susuguh teh. Kitu cara ngamuliakeun tamu dicontohan ku Nabi Ibrahim. Kala ngadausah hati malasom al ajalatu ari gagancangan minasyaiton eta ti setan. Ulah sok rarusuh geragenan ti setan eta teh. Ila pihom satin angin dina nu 5 eta mah sanes ti setan nu 5 mah. Tak al ajalah minasyaiton wa ta'ani minallah ari gancang ti setan ari salse. Tenang gitu ti Allah. Fa innaha mangkasanyana itu homsah min sunnati Rasul tatina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It'amu ta'am hiji it'ami ta'am hiji nyuguhan tamu buru-buru eta mah tong dengkekeun. Kudu rariweuh pribumi teh datang tamu teh. Wa tajhijil meti kadua mulasara mayit. Mulasara mayit mah heulakeun. Cenah poe Jumat teh dagen ka Jumat mah jam 2 kanyat. Urus heula mayit. Pan kitu na kitab nagenan. Mayit teh innalillahi jam 3:30 nya Kang. Pan tereh asar. Teras ku ketuana di emutan lamun di ulasara mayit lah kaburu asar cenah moal ka magriban sok eta buru-buru. Memeh asar ngurus heula naon? Mayit. Ngan kira-kira luh cenah genan pilih laeun sok sarolat heula. Kituna pikih teh jadi ulah kalah imah sarolat ai mayit diarantep. Jadi buru-buru mulasara naon mah. Ngan di urang tara biasa gitu teh. Ngaburu-buru naon teh. Tajhiz mayit teh lah cenah kagok urang syarat heula bae cenah pan kitu di urang mah. Wilohor teh lega keneh waktuna teh. Nah, jadi ketentuan agama mah kitu buru-buru tong diengkekeun karunya ka mayit. Komo lamun mayitna jalmi naon. Jalmi soleh. Cenah putrana di Jakarta kenehna di mana di jalan cenah tong di dagoan karunya mayit. Kecuali nu kanyat buru-buru di tuh di Ciamis cenah. Kira-kira moal pilamin antosan eta mah. Kan keke di Bandung keneh nagreg cenah.
tong diantosan sing karunya ka mayit. Jadi ciri budak nu saroleh nalika bapana di lembur maot ya nyai cenah wios di kurung mangga cenah mangga sok kurabkeun eta nu soleh mah kitu Kang. Nu teu soleh kumaha? Dagoan abdi eta teu soleh jelema teh. Lain tiba heula jeung kalau teh sosonoan geus pae dagoan. Takna kitab karunya ka mayit. Kuburkeun tong di dagoan kitu mah. Ulah ngantosan nu kararitu karunya ka mayit tak tajhid buru-buru takjil eta. Jadi sanesti setan eta mah. Wa tajjil bikri jeung katilu ngawinkeun anak awewe parawan. Kira-kira Kang boga anak awewe paran tong dingkekeun deui. Buru pangneangankeun bujang. Ulah kumaha budak we ulah kumaha budak akang nu kudu nagenan. Buru-buru eta mah geus 20 tahun langsung pangneangankeun bisi teu bogaeun ka bogo. Kitu syukur geus boga. Lah cenapa can hoyong buru ye ieu ceuk agama. Bapa boga maneh teh parawan kudu buru-buru cenah sabab teu buru-buru can tata krama hirup teh ka Allah. Jadi tajwijil bikri buru-buru kawinkeun parawan. Kitu cenah sakola keneh tuh da, kuliah keneh kawinkeun heula keun bae. Ameh ku salakina ke dibayan kuliahna. Gitu, jadi buru-buru tang sanete setan. Wa qadai dain jeung mayar hutang. Cenah ke poe Kemis lah, poe Kemis cenah datang poe Kemis. Aduh cenah hampura. Geus janji poe Kemis nyebut hampura keneh. Jadi lamun ngajangjikeun poe Kemis bari can kabayang ti mana jang mayarna tong nyebut poe Kemis. Kecuali kurang tos kabayang poe Kemis bakal anu datang ka imah rek nganterkeun duit sok eta make poe Kemis da geus puguh rek aya ka imah urang nagenan. Ngan lamun masih keneh ngalamun dina lamunan lah Kemis mah meureun meunang ulah eta oleh jangjikeun. Asup kana bohong deui. Kemis ditagih, duh cenah hampura puguh ulah alesan hutang mah. Gitu Kang inu nagih teh ulah sok nampa alesan sabenerna mah. Pan cenah Kemis ceuk maneh. Kitu tah. Ulah dikecer sabogana we nya ulah eta mah komo. Nepi ka paeh can boga keneh pan riweuh jelema nya. Gitu. Jalma anu boga hutang geus ulah jajan ulah sodako bayar heula naon tah. Duit aya tapi hutang can dibayar maka eta jalma tiap lengkah nagih maksiat ka Allah. Tiap napasna maksiat ka Allah tah. Naudzubillah mantak batur mah begitu sumping artos cukup jang mayar hutang wungkul. Ulah mikir sajen bayar heula kana naon. Ngancek nafsu lah cenah kege datang deui sok eta pake heula we cenah. Eta setan jeung nafsu Kang. Akhirna urang ingkar deui kana naon teh. Kana janji teh kitu tah. Jadi hutang mah wayahna sanajan jalmi maotna syahid hutang mah dipermasalahkeun ku Allah. Itu nu sanes mah bebas nu saen mah hutang mah tetap dimasalahkeun sanajan mautna maut syahid. Jadi hutang wayahna bayar. Duh cenah puguh hutang teh geus lila jalma ting ka mana geus WA teh nyambung dulurna eueuh ting da mana. Ai urang geus hayang mayar naon Kang. Maka eta duit kanyat dianggo heula ku urang da 1 juta cenah hutang paksok anggo heula ku urang kabutuh ngan dina hate kudu geus ngajamun datang rek dibayar. Mun kitu teh nya wah cenah genan asa geus moal
geus moal datang nih lah pokokna mah geus kabar geus lami maka urang sangkutan boga hutang bade disodakohkeun mangga jang si itu kadua duakeun eta jalma nya sing soleh hatena di hadapan Gusti Allah teu hese jeung agama mah gampilan gitu mayar hutang teh tanya. Jadi hutang mah isukan bakal dikorehan ku zaman bersangkutan jeung urang sanajan 500 perak ulah nyebut teu pira kade. Di akhirat mah lah cenah pila kada 500 perak ieu sageuna. Isukan jadi agung di ditu mah nya. Mantak urang mah langkung ibro batur ke orang boga hutang lah teu pira 100.000 mending kene di kumaha Kang Dang. Ikhlaskeun we lah kitu urang mah. Kitu. Eta langkung saya diibrokeun teh. Eta teh lamun urangna sorangan aya rumah tangga mah tetep kudu kumaha. Ka bojo teh mah cenah lah hutang teh uang diikeun cenah karunya saya eta jang maena anu oh cenah mangga Pak eta sok eta dieukeun. Diibrokeun, dilubarkeun lah hutangna. Gitunya. Jadi hutang mah bakal ngajauhkeun hiji jelema jeung jelema sejen ningan. Cenah rek mayar kemis, poe Jumaah paamprok langsung nyumput eta boga hutangna teh. Mung paamprok bisi nagih era geuningan Kang. Kitu ngarek papanggih pasti nyalingkur bae eta mah. Basana naon tuh? Era cenah can mayar atuh nah bet jadi balge keur nginyeumna ku pahareup-hareup. Pas unggal pamprok can bisa mayar jadi imbung papanggih. Hayangna teh nyingkah bae. Jadi hutang mah ngajauhkeun dulurnya Kang. Gitu wae geus. Mentak sing leres gitu utang per utang. Kade catet deui hutang ulah di lah cenah inget ieu. Kade urang tempatna poho. Lasak nyebut lah cenah teh cateun saeutik ieu cenah moal poho. Ai urang teh jelema teh mahalul hoto wan meni percaya mal poho cenah keneh. Surahna Quran idza tadayantum bidainin pak tubuh tuliskeun ai hutang. Eta parentah Allah imah lah cenah moal poho ieu. Tah jelema teh geus ujub sombong eta teh nya nyebut moal naon teh. Moal poho. Tak di warung sok aya tulisan hutang ningan bon teh bisi poho. Coba lah hutang teh sebar terus cenah duka abdi teu ngitung tupan riweuh Kang eta. Rek gede da duit tangan sakitu saeutik bisi kurang. Riweuh teu dicatetkeun mah. Gitu kapanan kudu catatan kudu eta parentah Allah. Pak tubuh catetkeun ai hutang. Jadi buru-buru gaduh hutang mah bayar. Dina sarah sapinatu naja dina kasifatu saja. Saja mah nu rek mayar hutang dina waktuna maka setiap lengkah dijadikeun hiji tangkal di surga. Sarah sapina Kang aya. Jadi gaduh hutang teh raos asup isukan boga tatangkalan di surga. Ngitunya. Jadi ku eta tami indah di surga taman urang teh ku lempang rek naur hutang. Nguyeur lempang teh deui. Jiga akang rek Jumatan dengan cek kitab fikihna kumaha tuh. Hari Jumatan mun ini tempatna kanu jauh jalanna teh. Keuih mah kanu caket imah. Ini kadinya balik kadinya nya. Gitu. Jadi eta teh pahalana mantak kupikih dikitukeun teh. Mun berangkat masing jauh ka masjid teh nguir heula. Balik mah kanu caket bae. Jadi agama masya Allah nitah pekta sanajan deket nguir jalan meh loba lengkah jang bakal isukan di yaumil kiamah. Cek urang teh lah cenah ka jauh. Jiga nu teu butuh urang teh nya. Wa taubat jeung mina danbi kalimat taubat tina dosa tong didagokeun kan. Urusan dosa mah nya
teras-terasan urang ngalaksanakeun taubat utamina ngangge salat naon salat taubat dilaksanakeun ku urang sabab urang teh sok seueur dosa nu teu naon tah nu teu karasa teh Wisabu disunatkeun naon atajilu buru-buru pil walimati dina walimah. Disunatkeun buru-buru walimah teh Kang tah. walimah naon we teman. Kitu deh urang mah da sok salah jeung agamanya. Ari walimatul arus sabada dijima eta budak urang teh. Imapan memehna Kang. Lain walimah arus atuh kitu mah nya. Dicek agama gitu atuh ke hajat mah geus 3 poe kira-kira di parawanan ieu mah kakaraget tadi akad peutingna langsung naon wali mah eta teh teu nepi cek agama mah kitu sebut arus teh kitu peda geus di jima geus di parawanan kakara wali arus eta tak tanyakeun ka budak jang geus entos pa cenah peuting der sok ayeuna teh da geus walimah arus eta. Di urang mah tahara teh kitu ieu. Tak sok aya cenah nikah nama atos ka dinten anu tos samingon tah eta nu kitu bener Kang walimah arus tah. Itu ka 3 poena ka 4 poena. Lalu sunat teh takjil. Kila dicaritakeun al walimatu ari walimah fi awali yaumin dina mimiti poe sunatun eta sunat dina mimiti poe sunah wa pisan dina poe kadua ma'rufun eta dikanyahokeun poe kadua berarti ma'ruf nyarahoeun batur teh wa pisan jeung dina poe katilu eta ria. Jadi walimah dina poe katilu mah disebut naon? Riaun ria. Jadi ieu tina nu diburu-buru tapi sanes teh setan. Eta mah kedah kurang diburu-buru. Jadi nomor kahiji tata krama nyuguhan teh tong diengkekeun langsung suguhkeun datang tamu mah. Mun tamu nanyek celek teu langsung breng datang mun seueuran teh tingali kondisi jalmana mun ceuk urang eta jalma paki nu paneuri teh tong waka disaruguhan eta jalma nu mantak hatena teh teu ngeunaheun ai batu suguhan urang datang paneuri waka disuguhan ke ulah ka disuguhan nu geus datang ge sina cari cing beh heula eta teh nu tata krama mah kitu Kang hiji tah asani nomor kaduana tata kramana teh tartibul atimati eta nartibkeun dahareun ai nyuguhan diatur bitakdimil paketi ku ngaheulakeun bubuahan isuk rek aya tamu ka urang meuli jeruk samangka sadiakeun nu salak aya gedang eta heulakeun mah dahareun bentukna bubuahan ulah langsung papais menut kue merah putih ningan heulakeun bubuahan mun kalusum rambutannya usum kadu atuh tah heulakeun eta kade simkuring mah tadus bini mah Kang eta mah teh sok hate teh langsung meuli jeruk ka Cimaragas ngaleutik belah kitu Kang. Da ceuk agama heulakeun eta pake bubuahan. Kitu cenah mending tuang heula teh mending bubuahan heula cenah. Geus bubuahan heula ulah ka dahar. Nah, jadi tartibul atimah bitak demil pake heulakeun bubuahan mah. Awalan dina mimitina pangheulana ingkanat lamun bukti itu atimah mun aya eta ogenan Kang bubuahan teh daya di kampung mah tuh hese kapanan mun aya mun keur teu aya pan teu aya pisannya padalika mangka karana kitu au fako metukan pitibi
pitibi di dina urusan dokter fa inna mangkasanyana pakihah asra'u istihalatin eta gancang kana pindah rupa pangna diheulakeun bubuhan teh sabab bubuhan mah tereh di ieu teh ku dina beuteungna teh kang komo cau mah geuningan tah dicernana tereh cau mah kitu cenah-cenah ge aratah keneh teh ge seupan lah gitu takapanan amih tereh jadi cok dokter ogenan gitunya dokter ge tina agama sebenarnya mah mantak heulakeun pan urang mah paras mana heula samangka mending di dieu keneh nuna keneh jeung cai ke dahar rapih kakara naon salah gitu mah kan jadi mun ek paras mana maka samangka heula diheulakeun mun jerukna jeruk heula heulakeun mun cau eta heulakeun dan ningali batu sok dipaneurikeun anehna teh cuci mulut cenah geuningan jadi tadanan bubuahan nu diheulakeun dituang mah kitu bangheulana apa nya maci kopi di geuningan agak kopi heulakeun payam bagi maka peryogi naon antakoa yen tumi ba pakihah pi aspalil ma'dati dina panghanapna kadut jadi nu pangheula dituang teh kudu bubuahan atuh jadi panghanapna ke dahareun bentuk bubuahan teh tuh disanguan kitu mantak saur dokter ogenannya gitu jadi enjing-enjing akang ngaleut cai haneut ulah cai tiis lamun anu lambungna bermasalah mah ulah ku kopi mimitina sim kuring mah duka mah lambungna geus daekeun ku kopi hideung kan ngabu anjing-anjing nya canan oge kopi langsung geuningan ibat teu enak nu sejen manu hideung mah cek batu wah canan ning kuat kopi hideung gitu kapanan justru kopi hideung teh tingali dina ieu Kang sapoe 3 kali ngaleut kopi hideung tapi ulah digulaan gulana tong dikocekeun lain tina mah aya 11 kautamian eta teh kapan pil gohwah teh dina kopi teh nya karena penyakit liver kajaga karena otak makin fokus tah tak sok ngaropi nu aya mah kami fokus eta teh nah, jadi bubuahan asup kana beuteung heulakeun jadi mun parasmanan kade heulakeun tah samangka atau cau boh salak heulakeun tah mah boh jeruk heulakeun ami pangheulana dina beuteung teh eta panghanapna teh bubuahan wapil Quran jeung eta dina Al-Qur'an tanwin ari pangeling-eling alat takni pakeati kana heulakeun bubuahan Quran ge tos ngajarkeun masian pangeling-eling Fikoina don Allah Ta'ala wa faqihatim mimma yatakhayyarun bubuahan tina anu dipilih jadi bubuahan heula tanah Quran ogenanya sumakola teras ngadauh Allah walah mil toirim mimma yashtahun tuluy kana daging manuk nu dipikahayang gitu jadi bubuhan heula teras kana tuangeun anu sanesnya suma abdoluma tuluy ari pang abdolna perkara dahareun kan yukodamu diheulakeun badal pakiti sabada bubuahan Allah mu eta daging jadi lamun parasmanan teh samangka amkeun heula tuluy dagingna dicrok-crok heula ke sangu mah terakhir urang masuk terakhir dagingnya sangu heula geuningan kita bubuahan teh eta mun aya dagingan daging heula wasaridu jeung roti campur kuah ku roti urang lah ku sampo atuh Kang da roti mah dibatur urang mah ku sampo campur kuahnya
kitu dina aturanna teh tah. Jadi nu nyuguhan teh heulakeun mukeun sia dalahna bobohanana ulah kanu saja yang disuguhkeun teh. Pakon kala make ngadau Kanjeng Nabi alaihi salam. Fadlu Aisyah ari kautamian Siti Aisyah ala nisa'i ngelehkeun pirang-pirang awewe kapal disareta saperti unggulna roti campur kuah ala sairi ta'ami ngelehkeun sesana dahareun seperti sari di Siti Aisyah mah mun roti teh campur kuahnya daripada tuangan anu sanes. Da urang mah boro-boro nyadiakeun daging tu dah hayam mah diingut tapi nyuguhan teu rajang daging hayam ieu. Gitu sugan teh jang nyuguhan tamu boga hayam teh mah ieu. Si horeng jualeun ari keur butuh kapanan. Angke mah hiji sadiakeun bisa tamu pencit eta hayam. Gitunya bubuahan eueuh daging eueuh bingung nu aya teh kapanan dicimpring ning nu aya di urang mah ranginang eta ge teh nu hajat sesageun geus kelet digegelna kapanan pain jama lamun ngumpulkeun si jama ilahi kana ieu to'am naon halawatun amis-amis badau dina sabadana ialah mun bubuahan daging tuluy amis-amis pakod jama makanya tangumpulkeun jama thayyibati kana pirang-pirang nu aralus amis-amis bangsa naon tuh ning teh cenah amis-amisna dalahar maksudna naon tuh amis-amis teh aya ager nyanu karitun amis-amis jadi langkung saya tak Kang urang malah geuning parasmanan samangka aya dagingna aya tapi kita aya di bolu kukus tah suguh eta kabeneran tah amis-amis eta sok sing tartib daharna tong waka sanguh tuluy samangka tuluy bolu kukus salah gitu mah jadi samangka heula tuluy daging tuluy sangu campurkeun ke bagian kuno amis anu ager-ager atuh nu aya kitu teh berarti urang geus ngumpulkeun kana thayyibat nu aralus kitu wadala jeung nuduhkeun ala husul ikrami kana hasilna ngamulyakeun bilahmi ku daging homo lamun sadia daging urang teh jang tamu teh geus eta malah kapokana mah husulil ikram geus pugu ngamulyakeun tamu teh geus beunang ku aya naon mah daging kan daging geus sanesina hayam mukul Kang lauk oge disebut naon tah daging dina Quran walah mi sanes lami toirin pokona daging lauk surana Quran jadi tetep lauk oge disebut naon daging eta mantak jelema sumpah abdi moal ngadahar daging cenah ai lauk di dahar pan eta katara jang sumpahna da saur Allah lauk ogenan daging eta teh jadi geus hasil ngamulyakeun tamu ku sadia daging kul tadon Allah taala fi dhaifi Ibrahim dina tamu Nabi Ibrahim idah hadar di mana hadir al ijla kana sapi panggang al hanid ijla hanid sapi nu panggang sapi nu dipanggang jadi Nabi Ibrahim mah nyuguhan teh langsung ngangge daging sapi nu dipanggang kang mah kira-kira hese manggang geus lah diasakan gitu baru-baru sapi guling domba guling pan hese atuh da eta Nabi Ibrahim eta mah tah ail mahnud tegasna anu dipanggang wa sareng ari itu mahnud alladzi anu ajidu alus naon nadu asak masakna itu ladi jadi sae asakna teh mentak disebutna ge guling geuningan kambing guling
Wa sareng ari ieu ladi ahadu makna ikram eta salah hiji makna ngamuliakeun ani ngamaksud kami takdimul lahmi ngaheulakeun daging. Ieu Nabi Ibrahim memang ngaheulakeun daging nya. Jadi salah sawios tina mana ngamuliakeun teh ku sadia daging. Itu mentak ai ka Jawa dipeunjeut teh hayam teh barudak teh alumni teh. Teh ciri ngamuliakeun ya kan. Imah daging eueuh lauk. Teu nyampa ka cenah aya asin mah tegas sarua Kang asin ogenan. Cenah rajen jeung asin sarua keneh eta daging asin kapan ada lauk-lauk keneh. Gitu tah. Pokoknya ngado Allah Ta'ala piwaspi thayyibati dina nyipatan anu aralus. Wa angzalna alaikumul manna wassalwa. Nurunkeun kami Allah ka aranjeun kana mana leueteun anu kawas madu wassalwa jeung daging manuk nu dipikah hoyong. Wa Allah eta al manu ari manu al asal eta madu wassalwa jeung ari salwa alam eta daging. Langsung zaman Nabi Isa nya tuangan teh kumaha Kang? Diturunkan langsung ka jalmi-jalmi teh nya. Tapi Allah masih ada syarat. Are ku kami langsung kawas MBG karinuang Kang hari teh. Ngan syarat hiji ulah bosen. Kadua ulah disesakeun. Da kami mere teh geus pas sabeuteungeun maneh. Sumping tuangan Kang karinuang di dapur-dapur imahna teh. Kitu tah anu teu ceugna mah. Duh cenah bosennya jeung nu kieu bae. Hari tak keneh Kang langsung eureun ku Allah teu diturunkeun deui. Mun ceuk urang geus tarimakeun atuh nya. Protes besi eta mah. Mantak dieureunkeun ku Allah. Syarat kami teu dituturkeun. Mantak orang enak heser minta dahareun ka saha teh. Ka Allah tanya, urang mah kudu we kudu nyareat heula kapan hayang beuleum sameugeunnan. Kudu ngalincog heula, nancebkeun bini. Wah, sabaraha bulan tuh beka beuleum sambeut tah. Kecuali ngarabut nu tatangga pan tereh eta mah. Itu masyaallah. Sumia di ngaranan salwa dina salwa tah lianu kana sanyana salwa ya tasala eta mohokeun bihi ku itu salwa an jamiil adami tina sakabeh lauk disebut salwa teh geus eta ngeunahna ngelehkeun nu sejen be ngadahar eta mah fokus geus teu ngingetkeun naon disebut teh salwa nya. Walayakumu jeung teu cicing nan gueru salian ditu salwa makomo dina tempat nasola eueuh nu rasa kitu mah pokona mah. Matak dia tafsirna salwa teh daging manuk puyuh geuning Kang. Kitu tah duka kumaraosna daging puyuhnya. Akang ka Tasik berangkat ti Mitra Batik belok ka kiri. 15 meter belok deui ka kiri kayak dinya aya rumah makan bala kecerakan. Tadi dinya Kang daging puyuh sabaskom gorengna nepi ka kukuna ge can ditek-tekan eta digoreng nepi ka hulu-huluna eta mah Kang. Nu digoreng aya, nu dipaisna aya, nu dipanggangna aya, tadi bala kecerakan mah kumplit dahareun. Jika paras manan kan orang teh kadinya teh. Pang murahna dinya mah tak pinuh we dinya mah. Sebetna ge bala kecerakan. Tempat taharna piring nu baheula, gelas nu baheula pokona sagala nu baheula dinya mah. Kuseng tukang cipena langsung dinya goreng Kang nah hawu geus kali nyokotan urang teh. Itu pengkeureun Mitra Bae anu Jogja geuning kan, pengkeureun eta. Jadi salwa teh daging manuk puyuh dina tafsir teh.
isukan orangnya di surga teh kalau di basian naon Kang mana jeung salo isukan teh di surga teh nya mun hayang cireng kari bebeja ka Allah di surga mah sagalagenan walahum fiha ma taddaun di surga mah nu urang hayang kari unjukan ka saha dibere ku Allah tak orang Badawi tah tukang bawang petani bawang ya Rasul isukan di surga bisa melak bawang tuh ari maneh cenah di surga kari ngeunahan ka hayang melak bawang saur subet arek mamangga jadi kayat bisa urang isukan hayang melak gedang di surga kan maka tidak binih nanya nek dijual nakasa isukan itu ditu mah geus kari metik hasil aya nek neangan di ditu mah batur ge hayang langsung panen melak mah hoream surga geus kari panen urang teh ngeumeni reueuh-reueuh ting di surga atuh nya yakin bakal poho lah kanu kaitu mah di surga mah geus kari metik hasil di dunia mentak sing loba pelakan di manana adunya mah zaraatul ami isukan panenna seueur walidalika jeung karana caritakeun kula ngadoh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Idami ari dununganna dahareun Allah mah eta daging. Jadi daging mah geus kang tuangeun anu luar biasa we lah nya. Tak bulan haji urang kamari wah bebeakan. Setahun sakali teh geuning loba daging teh. Kitu tah tak setahun sakali mah tuh. Ngan akang dina kitab kade. 40 pe akang teu ngadahar daging awak leuleus eta. Kade 40 pe akang tengah dahar daging awak leuleus panon burem mata burem teu puguh itu awak laleus we teu murak daging 40 poe mah Kang tak wayahna lain 40 poe Kang saminggu gitu saminggu 7 poe tengah dahar daging awak leuleus ira nuangna dinten Kemis inuang daging dinten naon Kemis saur kitab tanya. Jadi 7 di saminggu sanes 40 saminggu teu nuang daging awak bakal leuleus. Tanaga kurang sumangat geunan ngepes meer. Atulah naon dagingna urang anu aya nya Kang. Jadi kudu tah awak urang dieusian ku daging dina saminggu teh gitu. Mageta Sayyidul Idam Allahmu ari dunungan dahareun teh daging. Panean masuk ada yang jiga daging pada mah aci tadi buntal-buntal. Sumakola teras ngadauh Allah bada dikil mana sabada nyari yoskeun mana wasalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum pek dalahar tinu aralus rezeki ti kami pikeun aranjeun kabeh. Jadi tuang teh kang anu thayyibat nu alus. Ulah nu ngeunah lejat tapi kudu thayyibat ai thayyibat teh alus jang awak urang. Namina naon? Thayyibat alus jang hate urang jang awak urang. Jiga pemajikan pangkihu matoba lain majamala lain masana matoba nu jeung hate akur. Bogoh resep sok kawin. Kalau sok dijodohkan budak teh kena sina neangan sorangan. Pancet bapak urang teh wali mujbir teh wali nu maksa. Ai bapak ngampalkeun lain ka kupuna pan kitu. Diatur mana kitab fikih. Nu asa teh kade ceuk dokter akang matong nuang peda kade pupujuh. Dah langsung Kang nurut ka dokter mah. Meni patuh ka sama tah. Kada Kang tong nuang jengkol jeung peuteuy bahaya. Tangka jengkol di kebon wah leuweut peuteuy komo. Sanu nuangna tah. Tatangga. Nempokeun we urang we. Kitu tah. Takseur tukang lauk tarang ngadahar lauk ningan. Cek baru pengen beunghar da sangadahar lauk saya eta mah tak beunghar teh. Tukang udud duaran rokoknya Kang. Ah beak geus sorangan kapanan.
Jadi pek tuang anu saya jang awak rezeki ti kami tah. Hitungan kade tuangna urang tos diatur ku agama. Ulah nu dipikah hoyong terus bae dituangan ulah. Mantak nalika keur ngarasa raos eureun nalika man. Kitu Kang tata krama adabna teh ulah kali tuluy kena manyuk deui. Gitu. Tak ulah sok di namih ulah eta sok kitu kena arantep Kang. Sok namih deui sok anu kitu nya Kang. Sing wararag cenah sok sing wararag. Cek agama warag teh ulah geus ngeunah eureun kapan. Tak urang teh jang parasana ge tenang teu loba-loba teh Kang. Mun jelema aralingeun gitu. Teh mah paloba-loba deung nyukna ge nan ulah. Na piring teh meuli metung atuh nya-nya eta mah. Nepi ka seubeuh. Bagian ngaji na nunutan kapanan. Nah, jadi ternyata orang can nepi kana tata krama dahar ogenannya. Justru keur nikmat teh sok kalah dituluykeun kitu pan sanes eureun ieu urang. Duh, saya mending ngeunah baso eureun geus tuna tamang. Na mangkok senok na mangkeling basona nurudal teh nu badag Kang. Eureun geus ngeunah mah. Kitu sabab mereka ngeunah dituluykeun geus lepas tina sunah Rasulullah sallallahu alaihi Rasul maliran muntos nikmat teh sabun dituluykeun bakal leuwih rowong kana tuangan. Akhirna wareg ngaran-ngaran beuteung wareg Allah bendu panggoreng-goreng na wadah teh wadah kejo nu nepi ka wareg ka Allah bendu kan boga beuteung burayut makomonya. Pinuh kunaon tah. Udahareun kapanan. Palahmu mangkari daging walhata jeung amis-amis minate beta tina peng-peng nu aralus. Jadi daging sareng nu araramis eta teh thayyibat. Kala ngadosa Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu uklut thayyibati ari ngadahar birang-birang nu alus yuri seta ngawaris arido kana ridho anile ti Allah. Ngadahar anu thayyibat ngawaris menang ridho ti Gusti ya Allah. Atuh kedah nu sae jang awak urang. Tak MPG mah itu tos bener Kang tah. Da khusus ahli gizi nage geuningan. Kan budak ieu teu resepeun anu teh nya. Enak. Itu teu enak gitu. Jika nu gering di rumah sakit Kang. Sok dahareun ieu cenah tiis, ieu tiis. Eta teh justru bergizi nu eta. Ngan urang mah sok keukeuh bedanya. Tos biasana kieu mentak nu ngeunah teh cek letah urang di pilarian. Gitu. Jika akang masak daun sampeu ningan nepi ka warna genan ladok atuh geus eueuh Pak geus eueuh ieuan Kang eta teh. Leungit be. Tak batur mah cekap anclomkeun beres eta. Jika kangkung geuningan. Iku mah teh kangkung kahejo keneh sing teh disukuhkeunana. Si horeng samarana heula diasakan kangkungna dianclomkeun tas dileob teh nya. Mentak gijina masih keneh naon tah. Masih keneh jadi urang mah sanes giji nu gede tapi wareg nu aya katanya. Mentak otak mangkare ning ledu otak mah. Da ngadahna ge teu geus teu aya naonan atuh. Rajeun dahar anu arus dongdona geuningan kan. Aya gijian gitu dongdo itu teh. Kita geus dibulak balik sabaraha atuh. Geus hideung eta. Tapi di dahar we da raosnya. Mun dipariksa ku dokter aya gijian eta dongdo gitu. Bisi teh ayahan percuma tuh urang neangan seubeuh hungkul eta mah. Watatimu jeung sampurna hadi thayyibat ieu pirang-pirang nu alus bisurbil ma'i ku ngaleucai albari dinu tiis. Akang jadi akang geus nuang daging tuluy tadina deui. Halawah amis-amis teh geus thayyibat sampurnakeun ku ngaleucai albari dinu tiis. Adulah cai panas tapi cai tiis.
ulah sok daha nginum cai es atas dar cek saha. Justru jang nyampurnakeun thayyibat bisur mail bad ngaleut cai anu naon. Wasuba jeung dikocorkeun alma subal mah jeung ngocorkeun cai alfatiri anu anu teu panas alal yadi kana panangan indal gosi nalika ngumbah panangan. Tuluy nalika ngumbah panangan ku cai ulah nu tiis Kang Kade tapi nu haneut. Aing ngumbah panangan ku cai naon? Ku cai nu haneut ulah ku nu tiis. Kalau ngadosa al makmun imam makmun surbul ma'i ari ngaleut cai bisal jin ku es yahli su eta ngaberesikeun asukro kana syukuran. Jadi nu sok diancloman es kana cai ngaleut eta teh geus ngaberesikeun kana syukuran. Paingan bat mareseubeun kana naon atuh? Kana esnya. Itu tangke mah pesen lah kata tangga nu gaduh kulkas Kang. Gitu jadi jang ngabersihkeun kana syukuran ka Allah ngaleut cai es. Nu gaduh kulkas mah gampang nu na aqua ning dina kulkas Kang. Dina pantona sing seueur ke tiap bade ngaleut nu eta. Sedangkan ai jantung pan seureun kana tari se geuningan. Ulah remen teuing da jantung sieun kudu naon mah kudu tiis teh kitu tah di dieu mah kanggo naon ieu kanggo nyampurnakeun thayyibat ngaleut cai anu tiis. Kala ngadosa badul adbai sapalina jamin gaduh tata krama idada ota di mana ngundang anjeun ihwana ka kadul anjeun pat imta mangka medar anjeun hum kaitu ihwan hasromiyah kana hasromiyah buah-buahan wa baroniyah jeung kana baroniyah lauk-laukan wasakoeta jeung masian nginum anjeun hum kaitu ihwan ma'barid ma'a kana cai baridan anu tiis pakod akmata nyata makanya tages nyampurnakeun anjeun adoya pata kana nyuguhan. Nah, jadi urang lamun eta teh sadiakeun cai nu tiis atuh tina kulkas. Kitu paingan kuring asa kantosnya Kang. Disugana teh cai anu aqua anu botol tina kulkas. Kitulah teu dileut teh jang nyampurnakeun naon. Tadi nyampurnakeun tuang nu thayyibat ena nyampurnakeun susugu. Gitu nyawaan pakot jeung ngainpakeun sabadum sapalina ulama darohi makana pirang-pirang dirham pidiapatin dina nyuguhan. Batur mah nepi ka ngabalanjakeun balanja heula jang nyuguhan saha teh. Tamu teh bakat ku hoyong anu thayyibat. Nah, jadi ayeuna mah geus uningannya Kang cara nyuguhan teh kade. Mun aya tamu limaan kakara datang tiluan tong wakadi naon? Tong wakadi suguhan. Lamun anu paneuri teh jalmi pakir atau jalmi nu hatena teu ngeunah lamun disuguhan batur teh heula teh mah tak kaya antep lah. Gitu. Eta lamun ek nyuguhan teras tartib nyuguhan dina tuangeunana kade heulakeun bubuahan. Jadi akang di dapur teh geus ada 5 piring tah jeruk. Naonlah samangka asongan eta heulakeun sina dalahar. Beres bubuahan langsung anterkeun sangu sina dalahar. Kitu ke geus dalahar kade ngasongkeunana ulah nu ecek-ecek deui nya. Beres dahareun sadiakeun cai naon? Cai anu tiis. Eta geus sampurna nyuguhan kitu teh. Cenah cai teh abdi cenah cara cai tiis, cara cai herang cai teh asongan cai naon Kang? Lah tamu teh meuli sok gogoy pisan gugon pisan. Geus nu aya teh uyup ulah kitu Kang. Sadiakeun ninyuh cai naon tah? Cai teh karunya. Bisi urang isukan gitu pan ku batur bakal dikitukeun deui
Gitu mentak nih saya cenah kudu teu dileueut. Eta mah cenah taran uang cai teh. Eta nu seherang sok cai teh bae mentak asongan buru cai naon. Itu Kang katamu mah. Gitu. Dan taran uang daging cenah tara ulah diantep Kang langsung neangan endog. Sugan endog cenah tara endog. Gitu padahal katamu teh ya Kang. Sing karunya tanah ka batur mah nyariuk nya teh mah cicing mah kunantu si orang tersepun kanu eta teh. Tak atuh sareng naon atuh nya kayak aya nu ngobrol ieu. Si eta mah jeung japuh sok segut cenah kana. Gitu kapanan kecuali nu hese teu kasih aya nu babari mah tedunan Kang gitu. Ngan kade cek di pengkernya, duh saya mau ngeunah mun aya daun samput coelna, ulah eta lah ngobrol kitu kade. Sambalna aya ningan. Pedana aya saya mun aya peuting ngeunah laki tu kade tah. Cek di pengker ulah sok kalah nambahan nu teu waras eta kade. Nu aya di naon tah. Nu aya di kade tuang ulah bahasakeun ngabayang-bayang mun dicampur eta jadi ngeunah cenah ulah. Eta teh ngabebankeun ka saha? Ka pribumi keriweuh pribuminya. Pakola ba'dul hukama. Bismillahirrahmanirrahim. Pakola mangka ngadawu saba'dul hukama sapalihna hukama. Ahli filosof. Lam nakun tebukti urang sadaya nah taju eta mikabutu urang sadaya ila hada kana ieu. Jadi teu perlu daging amis-amis idakana di mana bukti naon hubzuka roti anjeun jaidan eta nu alus. Jadi tos disuguhan roti nu ramona Kang ningan. Nu mahal beda jeung nu ti beda jeung aoka. Mun roti na alus cukup. Wa mauka jeung cai anjeun baridan eta nu tiis. Ku cai tiis beh. Wa kholuka jeung cuka anjeun khomirun eta nu haseum. Bahwa mangka anu caritakeun ki eta kacukupan. Sanajan teu aya daging. Itu teu aya bubuahan. Cekap roti nu alus, cai nu tiis, cuka anu haseum eta tos kipayatun, tos cukup Kang eta teh. Ieu saur ahli hukama tah. Iraha urang meureun roti nu alus atuh. Besokna mobil geuning Kang dianteurkeun. Nu ramona teh model aoka mah eta nu biasa. Kamu nusok nunggu sebau hapek keningan. Bari henag deh teh. Ero teh ngaranna mah sami kan. Pokola ngadauh sabadum sapalina hukama al halawatu ari amis-amis badatu ami dina sabada dahar khairun eta leuwih alus min kasratil alwani tinimang loba warna-warna dahareun. Jadi akang tos tuang geus kana amis-amis be. Tinimang tuangeun teh ngabarak sarupa lah tos nu aya we. Tos tuang kanu amis-amis. Atuh amis-amis teh naon halawah teh di urang mah. Pan bubuhan mah tadi ti awal keneh geuningan. Ikan nu amis-amisna. Watam kinu jeung ari tenang alal maidati kana luhureun meja makan khairun talih alus min ziyadati launaini tinimang nambahan dua warna. Tamkin alal maidah jadi ieu mah tenang. Al-Maidah khairun min ziyadati launain jadi tosen eta lah nu tadi.
dan tuang sareng halawah eta tos cukup kang na meja makan teh daripada seueur naon seueur sagala warna na ya kang tos euningan mah geus 2 warna tah sangu tuangan jeung nu amis-amis beres eta geus alus eta cek agama teh kitu teh lu cenah mah nya nu ke wungkul mah cenah neangan tu genot ke tetangga sagala tuh di teangan bakat ku hayang nyuguhan ka saha cenah meungpung ka dieu wah sagala geus urang dikerah kerih ka baginana tuh tungtungna mah teu di ngani ceng ngani sasedok ni dasarna teh angin orangna masaha ka mana kalau dicaritakeun ina malaikat teh senyana malaikat tahdur eta hadir malaikat al-maidah kana dahareun ida kana di mana bukti alaya di luhureun itu maidah naon bakalun sayuran mun akang bade tuang aya sayur malaikat hadir pengen sok aya sayur aya dina parasmanannya di malaikat teh araya teh tapi jadi garambul dahara aneh teh nah, jadi akang di bumi bebejakeun taka bojo mah gitu ka deui sing aya angeun ami malaikat daratang ka dieu bukan nganteran duit atuh padahal ka mangka itu caritakeun aya don deui mustawa teh disunatkeun aya sayur teh sayuran teh walima jeung kana perkara pidina itu ma minatazini tina di adigindingan bil hadrawati ku hehejoan tak mun akang ka rumah rambutan rumah makan rambutan kang nu araneh eta coelna teh araya eta di dinya mah jadi meja makan teh beuki indah ku naon teh tah ku kacang panjang ku salada wortel tuluy nang nyeupan nu bangsana geuningan teh jadi indah mentak malaikat betaheun kanu kitu mah gitu wapil hobare jeung eta dina hadis inal maidata sanyana dahareun alati anu ungzilat dilungsurkeun lati ala bani Israil kana tabukti alaiha eta tetep kana itu maidah min kulil bakuli tina saban-saban sayuran jadi tuangan lungsur ka Bani Israil eta teh aya sayuranana ilal kuros angin kuros eta mah teh aya kuros makang kuros teh hiji sayuran anu bauna teu raos diambe amade kuncai teh nya atas bangsa bawang bodas bawang beureum nah jadi teu aya eta mah wakana jeung bukti alayan itu maidah naon samkatun lauk jadi teh maidah teh aya laukan indah raosnya deukeuteun huluna itu samkah holun aya cuka di cukaan laukna teh jiga botananya jadi begitu sapiring teh kang ti langit teh geus aya sayuran aya lauk di cukaan huluna teh coba kurang kang belum lauk di cukaan kana teh raos henteu nya da si di Mekah geuningan ai tos Jumatan teh nanti nasi bukhari tuluy roti tamis tuluy eta nanti di cukaan teh buah zaitun di cukaan jeung wortel dikeuretan kang teh jadi hazem pan buah tina barang buah zaitun sami-sami leunca jadi resepkeun ka cida kena cuka teh kanu hazem teh nya gitu nah kos di tukang baso sok aya naon tah eta teh batu mah raoseun kudu hazem teh baso teh itu eta teh hasil cuka teh tina naon kang tina homer eta teh cuka teh ngan geus jadi geus istihalah geus pindah rupa jadi cuka jadi we halal gitu tah
Jika anjing paeh buruk loh bilatung teh intina anjing eta Kang. Gitu. Jadi bilatungna sanes tina naon. Eta beda deui kitu. Ngange cuka tadina hulu lauk teh wa inda dan bea jeung dina buntutna itu samkah milhun uyah dina hulu lauk teh aya cukaan dina buntutna aya uyahan di tengahna naon atuh nya. Wasamat wargobah jeung 7 roti. Tuitana piring teh aya roti 7. Atuh jadi dina tuangan teh nya sayuran, lauk, tuluy roti.